mana iso omset. Suki sampai asar yang sore ke cen datang bae. Ini mulai hiji jeratan cen aya ya. Lira dahulu. Minum kopi tadi cen muncul bae pembantu ya. Aduh, ai. Lira anak. Di kartu-kartu acak-acakan kieu teu dirapihan. Parah di sana omset. Kopi ya sehat ya kopi. Kabina-bina pembantu minta kopi hiji di jen 2. Emang beteng-beteng naon beteng gentong apa ya? Aing. Istilah ieu kartunya kunaon kamari aing ngisi-ngisi pulsa. Non ieu kartu aing teu bisa nelpon, teu bisa SMS. Teu kaharti. Nyin kartu lieur bae. Beli konter bae kitu nya aing. Boga jadi pulsa bae. Kartu cenah nungguin bae hiji jasan ieu. On di kalau ya kartu di domino kayak kalian kan. Balak hiji balak 2. Ono mau acan. Bina amat. Kalau aku ngayakeun kartu domino ya. Assalamualaikum. Salam. Wih. Baik iya bos. Urang nanya. Kamari urang beli kartu. Ini mesti bisa ngebel, bisa. Wis kada luar saya teh ngalung jelema na. Biasa. Aduh. Kartu ada anyar. Coba cek kelan. Coba dari koen. HP bagus tapi paenya. Nang sih kartu lagi. Nang mulu aja lo, nang mulung kabina-bina amat kecurangan mah. HP anyar tapi kartu nang mulung anjing. Sih orang cokeun ya, anyar. Gawe henteu jajuk nyapa murung. Iya, artinya tuh. Bama nyangan kulit tangkil gini bukan duit mah. Oh coba aja kartu di pos. Mana yang mana? Jatuh deh, gak boleh dong. Gimana los lah? Yang penting mah bisa nelpon. Ayo. Oke, mana ini ya? Idenya ya. Ujungnya 58 cina ya. Isi mending juga kan ini bari ngopi. Oh, itu kan puting udah Oh, balik itu, lewatnya balik itu. Baik dia banyak ating nongdongin di lauk baik. Kontainer di kontainer. Wih, Bagus tapi ya anu kae. laku dia asup makan jero ieu. Ulah ya. Yuk. Ya ada. Gas ngopi. Udah urang kali ngirum kopi, Bos. Kunaon ini. Orang mau bebas cuman. Oh iya mah lain kartuna bae merusak ya mah. HP na rusak ya mah. Kudu diganti bing ganti teh HP na ganti tanu anyar loba tah. HP na mah kuat ta, Bos? Kuat tuh dibantingkeun mah. Tuh. Ini mah jeung maluk anjing laku ya, dengan maluk anjing. Oh, batu kurang ge ngaririhan teh dikeun. Oh. Iya anak kecil. Lain depan kamari, Bos. Ngadengen mah boga anak buah ini si Omset. Kaman mana? Sebab si Omset mah. Kira aku tisuk sampai sore sekian datang keneh bae. Udah pecat cuma gitu mukul neta. Ini jualan anting di hanyon. Capek-capek mainin neta. Mau cai bae anting potong potong. Udah, liar orang mah. Bener si Omset eta. Tisuk sampai sore cen datang keneh bae. Apa dibengget bae sekalinya gitu. Atuh dibeungkeut mah atuh mendingan digorong sekalian nya drum. Wih, aduh karunya emang batur mantan digodong. Si Omset mah gagawean di atah dulu mah. Menang duit berapa kamari? Atuh menang duit 50.000. Terus kumainnya dicokot cenah 20.000 mah setor 10.000 kabina-bina kapan si Omset eta ieu? Si eta mah goblok ya. Dagang menang untung, kana bogana buntung. Atuh kan beuge. Kumaha jeung hulak urang lah jadi nama gini. Geus na jualan anting di besa kalian pusing urang mah. Kangos ning diganti nu kitu mah, Bos. Urang diganti tah. Saman ganti na ieu neangan heula ya ke soalnya neangan ieu karyawan yang anyarnya. Kangos tenang ujung sulit yang urang mah ih. Bisa menu seksi teh kita bisa mah. Mah edan bener. Berapa dagang konter seksi? Hah, atuh ina pelanggan kitu ina loba maksudna. Aduh. Untungna gede kan gitu. Aju kayak kadieu lain meuli kartu. Naon ge minta nomor gitu. Oh. Asdeuin, teu masalah. Basi. Oke siap-siap. Loba si nomor loker mah. Oh, nus tangankeun bae ke. Si Omset mah gede. Ieu belah sekalian. Pecat belah sekalian. Atuh jeung naon nih?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya di mana bae dia offset. Ampura bos ta, motor ta, mogok yo. Karmu sampai dibubur ta, doang sangkok kadu. Ya maka beda-beda amat offset doang sangkok kadu cenah di motor. Eta mah lain sangkok kadu deui, jadi doang jelema lahiran jeung kita mah leuge. Dibengket gitu. Eta main motoring dong jelema tos ngalahirkeun dibeubeur kitu karbuna ge. Motor saing ta, Bos? Asal motor terus Anak buah. Heeh. Hei. Boga anak buah, motor butut. Ya Allah bage budak. Aduh anjing ngisinkeun doang kana bos. Sungar sengit dong jelema tos si suntik. Heeh. Biasanya lah bos nang motor kolot, kadang-kadang ada anglo, ada busina, ada mesina, ada narapotna, kadang-kadang kita mah nangis aki-aki ya, motor nangis kolot, malkem gas. Iya HP goreng jasanya. Lompat bakit lah aing ke counter lah. Atau lompat mah capek aing lempang belas nyantai. Tanggung amat cing ka dieu ngesore. Lagi disupe ka dieu na jeung. Tanggung lah aing ngagajina. Kagok amat, kira aku ini digaji 20.000 hitungan aku mah kapan. Assalamualaikum bos. Salam. Pas tadi nih. Ini asa-asa isa sih. Si orai pucuk bos nu kamari diomongkeun teh aja. Ih, hoi dia mah galau bae teh nya. Oh, enggak pulang dulu yang jelema. Main naon ieu orang pucuk? Hayang beli HP urang. Anu beli HP, HP naon coba milih? Yo, Vivo, yo Oppo deui. Ieu HP nu hijina warna hijau naon nya? Aing punya ho. Sah aing milih nu mana nya nu matu kamera kayak. Sah Oppo belah aing. Bos HP Oppo belah. Oppo naon orang pucuk? Bos, nu eta betah nu Oppo nu 12 belah. Oppo A12. Pilih lain ya. Nu eta. Oh iya. Mahal ya mah orang pucuk. Bos, tara ke harga sakieu. Nu aya apalan sabaraha ke kurang kabeuli. Aku jeung kabeli cenah bat. Emang kabeli moal kumaha ieu sakieu. HP naon ieu, Bos? Oppo A12 cenah. Gimana dia make tukang kabeli HP? Dulu bageng baju ge mena mah ngalewatan leungeun. Oh, anjing euy. Jelema gering. Kira aku jeung. Aku beli sabaraha ieu? Beli hiji apa beli dua? Sih, bos sayang lama opat ya doang kieu, tapi macam doang kieu mah aya doang. Lah dah sesoalnya nama adalah pucuk, kebeli mual ya HP opat le, ya kebeli mual ya, dong gua duit. Dia pugu ku yang sakit kabeli kabeh ku aing. Hulu dia ku yang kabeli pasti nama. Doang yang mah susah teh ada aing. Gimana ada yang kebeli mau cara mudah kinong lima erat dong jing kebeli HP opat dia mah jing. Duit yang di mana dia? Dia bang salah, yang kena ngomong. Doang aing mah susah teh ya dia mah. Emang mungkin kesusahan, mungkin paku nak beli HP cina pendek, hidung kampiu we ta, sawat teh tajang sawat. Naon, dong dina sawatan Oh. naon. Naon dong dina sawatan naon. Patung sawat teh dia ta. Salah heuy. Batul mau bagi don. Uy, antar aing beli HP yuk. Ayo, soalnya HP aing sekaratan yuk. Kayak aya naon ieu neng kadar ieu. Atuh nak beli HP lah, maknya nak beli delan. Atau neng aya nage handphone di dieu mah. Beraku aya delanan, dong tukang baluk we kan. Atuh mamang deh pakai acara beli naon cenah. Pugu jualan lagi jualan HP. Neng sugan mamang mah kitu. Nangan delan. Atuh di dieu mah ulah delan mah. Ge HP, kartu di dieu loba jasa tuh. Tong selama mamang teu nyawa ka bakal digenek beli HP. Ta dia benar-benar giat mah buktikan ta beli HP sabdakan aya tidak beli HP. Belikan HP. Doang suka beli teh aing. Karena ke HP 2 belikan 2. Nanti belikan apa yang kapelan budak. Coba buktikan belikan HP ke budakna. Bat, HP 2 bat. Ya ho aing dia agak-agak tampang doang edan ge bisa beli ka bikang. Aya geura HP naon hayangna? Mas Neng, kira mali tah HP na. Gimana tah? 2 be. Ditraktir ku karka. Nu bener sih. Benar, yakin. Teu kata sulit yang ulun mah. Geus kira milih. Iya, Neng. Bentar. Mana? Saduaan. Oh, nu kapelan. Siap. Kabayaran mu anjing ku dia aja kayak batur di hutang. Lain dulu hutang duit urang tebak-bak saem ieu. Bat, HP 2 bat. Kapelan. Nu 12 KB. Nu mana neng nu ieu HP na? Aing mah kerok amat ding. Kadu me ulin duaan sampai hang kapelan. Bener iya bener jeung kami dibayaran. Atuh teu kata sulit yang harga mah gratis bae geus kana sing duit galuis mah duaan tah ya kapelan. Kongosnya bener yang kami dibawa ya. Oh, bawa. Kongos saya balik. Ayo. Oh, nuhun. Ayo siap. Woi,
Kayak heula deh ya HP main bawa beku budak adi DP teu dibere, duit teu dibere. Ih. Rada teu ieu amat aing mah kana hate. Bingung amat ya dak kayak. Seberapa duit itu tanya HP 2 teh tadi. Bingung amat ya. Nanya. Bat seberapa duit ternyata bat 2. Eta tadi HP hargana 5 juta, 2 HP. Payan teman gitu ya HP menang itu 502. Tah sohoreun sih dia sok ngeukeun kang bae tanggung jawab dia tah HP 2 tah. Karena bos aing ieu rugi ke bos aing ieu. Bangkrut. Kayaknya dia bangun sawah aing ngomong kayak dia. Mesti yang duit gue bela. Teu hayang aing mana dia, laju teu dibayar ke aing hutang dibayar, HP ge dihutang ku dia. Teman kayak aing minjem karena bos aing. Ih. Jadi minjem kayak bayar kayak dia. Bung aing tunggu duit aing nage. Ke kamari depanin duku Dia dia mana aing cenah gaji-gaji acang bos aing. dia tengah duku terbebay jeung aing dia. Kelak kan dia. Aing Ari dia kumaha aing mah mau bigang ongkoh. Ari HP teu dibayaran. Ari ngomong dong nu heueuh. Milian HP ieu itu ngalirkeun doang kana aing. Penting torek. Bet aing ngantongan duit naik 500 doang, ya bingung aing kumaha bae ieu. badog disyukur ya tak katula aing tah. Cikeun sesoheureun sok loba duit be. Mungkin HP-na bikang 2. Terus juga udah ngomong sesoheureun hirup mah. Atuh senang bae bangun sawah. Geus offset aing minta tolong ka dia. Tadi anu ieu si Arka ore pucuk udah tahan. Dirantai tah kumaha maena milian HP ari HP-na dibawa ari duit eueuh. Untung ge aing teu boga penyakit darah tinggi ngadeuleuh HP dibawa ari duit eueuh. Wih, ngajedang beuneu aing pasina mah. Siap masalahnya mah digawe kami ke tarian tah pakai lantai. Wih, mantap ya. HP anyar dan belikan gratis deh. Bagus buka coba penasaran aja. Woi, macem-macem jauh HP anjing ya mah. Kalau urang ieu eta si orai pucuk. Apa ngolo aing? Masyarakat kan. Yuk. Woi, orai pucuk nanaonan eta mah jauh HP-an. Nyalahkeun karena urang. Atuh teh kena konter apa? Emang ieu mah HP-an inti tadi ge. Dihubung eta mah cuman ditempelkeun doang gitu, pang jelema terhibur teh ya. Pang ka dieu pan meuli kartu. Cuman variasi HP mah. Naon di negara aing bae? Ya HP lagi uhan dia. Aing on dia. Negara aing bae dia. Kan variasi doang HP ge dia mah cuma aja. Dia. Oh geus ki aing kalempang lah. Ari amat teh ngadeu dari haliwu bae. Nya beuteung aing riut deui. Dia miskin mah dia mulai dia bangun sawah, dia kenainya data HP uhan dia. Aduh, Rencana dia. Sana kan, ning dia ulang subuh nak bulan saya tamu baik. Wah, ayolah. Oh, sampai balik. Untung aing kabur lin. Entah mah beunang aing kuari. aing apes biasa ya nungguan konten aing gebukan ku budak. Aing nyeri, auh.